Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber ke Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng duriat di luhur ombak bagian kagenap belas. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Oh, jadi kasarung ku hiji cita-cita tina perkawis palai ngaberesihan diri. Kaduana palai ngalandongan tawanan anu diracun. Naon margina pangdugi ka satekah pola palai ngabela ka eta pameget. Mbah Kahpi nanyana bari mesem. Den ratikah rada era asa kapapai ku hiji pertanyaan Mbah Kahpi. Kawas-kawas geus waspada kana eusi hatena. Ah, teu aya naon-naon Mbah. Mung sejatuh mulung bae tembalna bari rada tungkul sarta imut. Tong izin bilih bae aya hiji cita-cita sareng pemandangan ti eta pameget wartoskeun ka Mbah supados Mbah gampil nulunganana. Mbah Kahpi kekeh sesedek da ngarti kana maksud-maksudna. Eta mah Mbah anu langkung uninga. Rupina Mbah oge ngartos abi teh hiji awewe nu tangtos bakal ngagaduhan rasa asmara tembal den ratikah singkat nakar. Mbah Kahpi mesem serta pokna. Dada teuing gelis. Og syukur da memang kitu kedahna. Moal kengeng ditawis deui hiji istri tangtos petepang asmara sareng pamegat. Mbah rek maparin pituduh ka hidep. Peek hidep geura nepangan hiji patapa nu aya di guha batu palih tonggoh. Tuh di handapeun tangkal caringin dina guha eta aya hiji patapa nu sumedeng anom. Mudah-mudahan anjeunna anu bakal tiasa maparinan wejangan ka hidup. Sagala cita-cita hidup pasti laksana nanging tumutkeun sakapalaina patapa teh. Mbah Kahpi mamatahan den ratikah. Sumangga Mbah, iraha abdi teh kedah nepangan ka anjeunna, tanya den ratikah bari netep ka Mbah Kahpi. Ayeuna bae tong diengke-engke deui jika ditu. Awe salam heula sateacana lebat supados anjeunna teu rewaseun. Mangga atuh Mbah, nyuhunkeun piduana wae ti Mbah. Den ratikah bari indit sanggeusna pamitan ka Mbah Kahpi. Ye gelis didoakeun. Mbah Kahpi marah mai bari netep. Den ratikah buru-buru indit serta teu weleh boga harepan gede yen bakal menang pitulung tinu bakal ditepungan. Den ratikah tunga-tengok bari tatanya jero hatena. Mana atuh nu dituduhkeun ku Mbah teh? Barang manehna nempo kana hiji lawang guha batu breh katempo lawangna leutik saasupeun jelema wae. Ah, moal salah ieu geurentes hatena bari tuluy ngadeukeutan lawang batu. Assalamualaikum. Den ratikah awe salam heula. Waalaikumsalam. Nu ti jero nembalan sorana mani halimpu. Mangga lebat wae da teu aya pantoan ieu. Nu ti jero nyuara deui. Mangga bus den ratikah asup bari popoyong kodan lantaran era ceuk sawanganana pasti hiji kiai istri nu dihormat-hormat. Barang bus asup breh katempo ku den ratikah hiji istri sumedeng anom tur geulis calik dina amparan Alketib. Sing horeng di jero mah lega aya kana 4 meter pasagina. Calik ayi ceuk istri, tayalian eta istri teh Iwalti Herni teh nu geus aya samingguna aya di jero kamar batu pagaweanana mumuntang kanu maha kawasa. Ari barang dahar cukup boboahan atawa bong borosan pangirim ti Mbah Kahpi teh anu disejak ku Herni nyaeta hayang menang pituduh di mana ayana Jatnika jeung naha masih keneh hirup atawa geus paeh. Hapunten bae abdi teh tumorojog tampararapan kapayuneun cece kiai. Den ratikah meuni mando bari teu berat melong beungeut da ngarasa serap atawa era ku Herni. Teu aya wagelan yi wilujeng sumping ti mana aye teh saha jenengan serang aya kapriyogian naon. Herni nanya bari netep den ratikah gek dina Alketib teh ngarasa kaget dumeh nu tadina sugan teh amah Alketib sing horeng lukut batu nu kandal tur empuk lir Alketib. Numawi abdi dongkap ka dieu abdi wastamah ratikah kawit tinu sakembung
dupi maksad aya nu langkung pentingna nu bade disuhunkeun ka Cece. Manawi Cece kersa maparinan tulung, nanging sateacana abdi unjuk tumaros saha salaresna Cece teh, tanya Den Ratika. Oh, ngaran Cece mah Herni, kalayan Cece aya di dieu tos lami jadi patapa. Herni rada oge ngagebeg pikeun Den Ratika dumeh tadi kungsi ti bajak meunang beja yen pamajikan Jatnika teh Greni. Ieu hampir sarupa ngaranna. Dupi Herni teh sanes Greni teh Den Ratika penasaran. Greni ngaran samaran Cece anu salares nama Herni, tembal Herni terus terang. Gening ayi uninga ti saha yen ngaran Cece teh sami sareng Greni. Oh, abdi atos dibaregal ku bajak-bajak laut. Nu aranjeuna ka abdi nyebatna Greni, saurna kabur ti tahanan. Narosotenan abdi mah manawi bae satadina oge, manawi leres Cece, tembal Den Ratika bari teu disebutkeun soal Jatnika mah. Oh, kitu saleresna Cece teh. Buronan bangsa bajak-bajak laut anu delaka. Saterangna waktos kabur teh Cece di tempat padalung. Kapala bajak nu sohor Herni nerangkeun. Laras ce, abdi oge nguping perkawis jenengan padalung teh. Malih upami percanten eta teh sobat pun bapa tinusa kembung. Jadi tuang rama oge kasebat rencang padalung. Atuh hapunten wae nya ayi, bilih aya basa nu teu raos ti Cece. Wereh Cece kalepasan nyebatkeun bajak deleka, ruas oge pikeun Herni mah kuasa ngomongkeun hareupeun kulawargana. Ih, teu jadi sawios-wios ce. Malih abdi oge salin emutan, sanes bae mikaresep kana talajakna para bajak. Nanging mika ngewa, malih teu bade tumut kana sagala parentahna. Margi katingal delekana, dugi ka aya hiji pamegat nu teu gaduh dosa, dilebetkeun kana kamar anu dilebatna racun. Tembal Den Ratika bari melong ka Herni rada asa-asa nerangkeunana oge. Ah, aya pamegat nu dilebat ka kamar racun. Saha pamegatna teh? Sareng kumaha kaayaanana saparantos dilebetkeun ka kamar racun teh? Saterasna maksud ayi bade kumaha? Herni ngajenghok. Oh, nyaeta kirang terang jenenganana mah. Margi ayeuna nuju teu emut-emut, salirana letek kawas kapuk kahujanan. Dupi maksudna mah abdi bade bumela numawi naroskeun ka Cece manawi uninga kalayan maparin pitulung kangge pilandongeunana. Tembal Den Ratika hatena muji kana kagelisan Herni, kitu deui Herni muji kana kagelisan Den Ratika. Tiasa ditulung nanging upami terang jenenganana. Tembal Herni ngadoja Den Ratika. Nah naon maksudna pangna nyumputkeun ngaranna atawa memang nya teu nyaho. Oh kitu ce. Den Ratika ngahulang da boga rasa kagok geus ngabohong ari rek nyebutkeun ngaranna era sieun katohian bohongna. Keur kitu lolo Mbah Kah pinonghol bari pokna. Gelis Ratika ulah ngabonian. Terus terang bae da euceuna ge moal timburuan. Lep deui Mbah Kahpi ngilas. Den Ratika bareureum ngarasa era ku Herni sedang Herni netep bari imut ngagelenyu atuh Den Ratika beuki peureudeyan. Hapunten ce, satadina abdi teh isin nyanggemkeunana. Saleresna jenengan si pameget teh abdi oge terang nyaeta Jatnika. Sumangga ayeuna mah ku Cece bade dibeureum di hideung oge abdi nyanggakeun ka Cece. Mudah-mudahan Cece tiasa ngalandonganana kakang Jatnika anu nuju malang nasibna. Herni ngahulang katara cipanona nyalangkrung ngarasa nyeri sedih ngadenge panutan hatena menang siksaan anu berat ti bajak laut delaka teh. Kang Jatnika hawatos teuing. Mudah-mudahan engkang tiasa katulungan deui. Gerentesna hate Herni pikeun Herni geus ngarti yen Ratika bogoheun ka Jatnika, tapi teu dipake timburuan malah atoh nu aya pedah bakal boga sobat anu saati. Ayi leresan Cece teh ngarasa atoh ku ayana ayi parantos bebela ka Kang Jatnika. Upami ayi percanten Kang Jatnika teh panutan Cece, atuh ayeuna ayi kersa ngabela ka Kang Jatnika. Mudah-mudahan urang awon-awon oge kasebatna nya, mudah-mudahan tiasa ngajadi maru.
Kang Jatnika angken panutan urang duaan. Herni nyaritana malah main nakar ari Den Ratikah tambah erana dadak-dadak bareureum teu wani nempok banget Herni. Cece anu langkung waspaos sanes kanten esi hate abdi ku Cece atos kauninga teu langkung kana kawijaksanaan Cece wae perkawis eta mah ceuk Den Ratikah dumareda. Kangge Cece teu geuneuk teu maleukmeuk sumangga teh teuing urang pada manutan ka Kang Jatnika ari kersa onaman ayi kapamegat anu bodo tur laib sapertos Kang Jatnika da panginten kauninga dina kaawonana mah jawab Herni. Tina perkawis eta mah ceuk abdi sanes pandang harta atanapi kapinteran nanging duka naon margina abdi teh bet gaduh hate hoyong ngabela ka anjeunna. Nuhun atuh upami kitu mah mangga urang sasarengan Mujasmedi sareng Cece margi teu aya deui pilandungeunana anging kedah ditapakuran ku urang engke bakal aya ilapatna ka urang duaan nah tos damang atanapi teu acan. Tah saparantos kitu nembe ku ayi candakan nu sakembung tembal Herni bari neuteup ka Den Ratikah. Telangkung kumaha saur Cece wae pokona abdi mah ngiringan da abdi mah kasebat jalmi teu terang naon-naon tembal Den Ratikah. Sumohon ayeuna mah sae urang sasarengan we di dieu teu aya sanes aya kedah ngiring maos sholawat sareng Cece teu aya jalan anu sanes iwal ti kedah mumuntang ka Allah. Kitu deui Cece gaduh syariat ieu hiji ajimat paparin ti Mbah Kahfi sawerna kedah dibantuan Mujasmedi menawi bae aya kasiatna tiasa ngalandongan Kang Jatnika ceuk Herni bari nembongkeun beubeur isimna. Oh leres wae ceuk kumaha da abdi mah teu tiasa sholawat. Den Ratikah bingungan kawantu diajar segala bisa sotenan kana kasar geuleuweut jeung peperangan. Didikan agama mah teu pisan diajar. Teu aya sesahna ye tuturkeun wae Cece engke oge tiasa tembal Herni bari imut. Sumuhun atuh ceuk bade ngiringan bae da memang rumah sabodo kana didikan agama mah. Tidinya mah kakara maranehna mumuntang kanu maha kawasa ngarakeskeun Jatnika supados tiasa diangkat deui tina nasibna anu malang. Urang teuneun heula pamirsa ayeuna nu nuju araya di jero goha. Urang nyarioskeun deui ayeuna nyaeta Tuan Jokor. Tuan Jokor harita keur berempug yen geus 2 poe 2 peuting leungitna Den Ratikah can are kapanggih. Pikeun Tuan Jokor sumawona ibuna kacida balik pepehna saban poe saban peuting geus lain dikieuna guling gasahanana teh. Kumaha atuh amana? Budak teh moal diteangan sur Ibu Permasih. Nyeta bingung lantaran kamana neanganana jeung di si Janakum jeung si Padum anu ditita neangan can datang keneh bae sumawona teu aya bejana panggih jeung anu diteangan. Kulantaran kitu ayeuna urang kerahkeun wae pada nareangan nu ka kulon nu ka wetan pira ku sugan teu kapanggih ceuk Tuan Jokor. Langkung sae kitu wae Tuan, margi upami teu dipilarian bilih aya nu ngiwat ceuk nu saurang. Nya kusabab kitu ayeuna pisan urang pada arindit tapi anu jaga di dieu kudu aya barang tiluan mah ceuk Tuan Jokor deui. Abdi wae kulan cuma duaan ngaracung pada hayang jaga da embung capek. Heug atuh marane duaan Ki Hamid jeung Ki Karmad kade seperti nunggeus-nunggeus poma sing bener-bener pisan pokona tawanan bisi kabur kade jaga hade-hadenya soalna mah titipan padalung. Ari ku tawanan kitu urang mah teu aya sangkut pautna tina kasalahanana ceuk Tuan Jokor bari neuteup ka anak-anak buahna. Sumuhun da kalah nyesahkeun urang bae Tuan mah kersa wae dititipan. Karunya da ka urang mah teu aya dosana tembal anak buahna. Tuan Jokor ngahulang kereteg hate nu ngadadak asih hayang ngaluarkeun tahanan. Geus kitu bae ku pararantengna anu marujasmedi ka asih Allah ka makhlukna memang teu katara sulusupna. Ayeuna mah susuganan wae can tipu pisan kaluarkeun bawa ka dieu
tong dijieun tawanan kamar racun tapi di dia wae di imah sina ngajoprak sugan laun-laun ge cager tapak racuna datang tu manehna sanajan teu paeh pasti pingsan. Iraha tuan dikeluarkeun anak ayeuna bae ngadah kasaksian ku bapa, tembal Tuan Jokor. Dadak-dadak para anak buahna oge pada asih ka Jatnika hayang ngaluarkeun. Dereg-deg anak buahna nu duaan arindit rek ngaluarkeun Jatnika. Ku panteng-pantengna dua mojang nu sarua mika cinta ka Jatnika, duanana neuneda ka pangeran supaya dikadarkeun Jatnika dicagerkeun jeung dikuatkeun tina serangan racun. Kitu deui Jatnika dadak-dadak asa hudang sare koneal hudang semunu kaget. Aing teh di mana? Gereuntes hatena. Kersanding Allah Ta'ala kamar nu sakitu poekna teh jadi caang. Ke heula da tadi teh aing diasupkeun ku padalung anu deleka tapi ayeuna aya di kamar nu sakieu leutikna. Jeung ieu caang teh caang ti mana? Daweuh lampu naon-naon. Tur ieu mah lain dina kapal da di tembok bilikna oge. Jatnika kageteun. Keur kitu gonjrang pantom muka dua anak buah Tuan Jokor anu dititah nyokot Jatnika datang barang bray oge kacida ngajonghokeun anak kaget. Nah bet Jatnika teh belejag tur kamarna jadi caang ngebrak. Saha ranjeun teh? Jatnika nanya bari melongkan duaan. Kuring penjaga ieu kamar nu ku anjeun di Osian, tembal Hamid bari neuteup ka Jatnika. Oh, panjagi kamar ieu. Ari ieu teh di mana? Tanya Jatnika. Bisi anjeun teh nyaho, ieu aya di hiji gedong nu ayana di Nusa Kembung. Di dieu sanyana anjeun teh ditahan atawa dihukum ku Tuan Jokor anu ngabogaan ieu Nusa. Jawab Hamid bari melong. Oh, kuring teh dihukum. Nah geuning bet dina kamar anu sakieu ngareunahna, tembal Jatnika. Majah teh di kamar anu genah padahal data dina ge dihukum di kamar racun anu matak para panjaga arolohok. Eta mah terserah anjeun, meureun geus milik anjeun bae ayeuna mah. Poma anjeun sing daek milu ka gedong. Anjeun disaur ku Tuan Jokor. Jadi kuring teh disaur ku Tuan Jokor anu ngabogaan ieu gedong. Arek naon pangna kuring disaur tehnya? Tanya Jatnika. Nuka teuing, pokona ayeuna mah mangga wae urang pada nepangan ka ditu, tembal Hamid. Nya teu naon, mangga teh teuing. Kuring arek nurut, sanajan arek dipaehan pisan. Kuring mah pasrah. Teu talangke Jatnika nangtung arek milu kadua penjaga, tidinya Jatnika indit digondeng ku Hamid jeung Karmad nuju ka gedong. Barang datang ke tengah-tengah pasamuan kabeh ting laliuk ting perlong ka Jatnika, ibu permasih ge olohok neuteup sarta dina hatena. Geuning kasep ngaran Jatnika teh. Boa-boa si nyai ge kaburna teh kaedanan ku ieu lantaran kamari ieu hayang nempo tahanan. Coba Jatnika diuk di dinya. Cuk Tuan Jokor hatena rada-rada lemah aya oge kareteg nyaahna. Gek Jatnika diuk sarta pok nyarita. Mangga abdi sejatuh maros bae, hukuman naon deui nu ku juragan bade ditibankeun ka abdi. Oh, Jatnika, perkara anjeun tong nanyakeun deui hukuman itu ieu. Tapi pangna anjeun dibawa ka dieu, nyaeta rek dibebaskeun tina hukuman anjeun. Ayeuna anjeun cicing di dieu ulah ka mana-mana. Tiluan jeung Hamid sarta Karmad. Tuan Jokor oge hatena mah kaget pedah Jatnika dihukum di kamar racun teu usik-usik acan. Jadi abdi teh kedah di dieu. Nah teu langkung sae upami abdi dibebaskeun teh dipiwarang wangsul. Tanya Jatnika bari melong wae ka Tuan Jokor. Pikeun ita balik mah kuring teh can bisa. Kuring teh can bisa lantaran seolah-olah anjeun teh titipan Tuan Dalung. Kumaha upami engke Tuan Dalung nanyakeun kuring nu katempuhan, tembal Tuan Jokor. Upami kitu mah sae sanes lepat juragan sareng abdi teh sanes dihukum ku juragan nanging ku Tuan Dalung. Ku kituna bilih jadi abot ka sarira juragan, abdi oge bade tumut bae kana sadawuhan juragan moal bade wangsul, tembal Jatnika.
Tah kitu Jatnika wayahan adi dia heula. Memang alus pikiran anjeun yen eta lain bae niat kuring, tapi titipan Tuan Dalung. Tuan Jokor mani marah may. Amana sawios mandi heula Jatnika mah hawatos bilih lari gedeun. Ibu Permasih nyarita. Nya jika ditu antar ku Hamid ka cai lantaran kuring mah yen arek indit. Jatnika ulah ka mamananya. Moal bade ka mamana kangge abdi tangtos ngantosan bae tembal Jatnika. Kusabab dititah kacai Jatnika indit kacai diiring ku Hamid kalawan Karmad. Ari Tuan Jokor jeung anak buahna nu sejen berangkat sejaneangan Den Ratikah tea. Anu entas mandi nyaeta Jatnika tuluy dibere keur salin. Jatnika ieu pakaianana laan anu eta sarta ganti ku ieu song Ibu Permasih mikeun pakaian sesetel tina sepe tapi weteuh lain sepe dalam negeri tapi luar negeri. Ibu Permasih sapada merean baju oge panonna mah teu weleh neuteup ngarasa lucueun pada rupa Jatnika nu sakitu tegepna. Mangga sawios ieu wae teu kedah digentos. Margi abdi teh bade ngiring heula mondok sakedap tembal Jatnika bari undur-unduran. Teu umum make eta mah tah ieu atuh. Rek sarean heula mah Ibu Permasih nyokot piyama sasetel tuluy dibikeun ka Jatnika. Nuhun atuh katampi tembalna bari nampanan piyama panonna ngareret ka Ibu Permasih nu keur imut. Tah di kamar ieu we rek sare mah Jatnika ngarah kamarna meunang meresan. Ibu Permasih nitah asup ka kamarna Den Ratikah. Sumuhun. Mangga tetalangke sup Jatnika asup ka kamar panuduhan Ibu Permasih tea. Kacida pika betaheunana di jero kamar nyampak kasur nu empuk luhureun ranjang ngeblak henteu di kulambuan. Jatnika asa bakal pigenaheun pisan sare dug ngagoler nang karak bengkang. Panon ngaherang barang ngareret kena tembok breh aya hiji foto sapotong gedena ukuran kartu pos. Beg ngagebeg barang disidik-sidik eta foto teh sarua jeung Herni tayalian eta teh foto Den Ratikah. Ya Allah, Herni di mana keneh ayeuna teh Her? Boa-boa jadi kawulinan padalung wae meureun Herni teh. Atawa Herni luluasan buang diri lali jiwa pedah pisah jeung engkang. Jatnika lang deui ingetanana ingat ka buah hatena Herni anu dipideueuh. Segruk Jatnika cerik bari nyuuh dina luhur bantal nepi ka arek sare mah teu daek reup, malah lamun teu ras mah hayang daragdag indit. Kabur nyusul Herni di Pulau Rakata tapi manehna ngarasa bakal linglung ka mana inditna. Belah mana Gunung Rakata teh jeung ieu nu sakembung aya di sabelah manaeun Gunung Rakata. Herni dagoan engkang Her isuk pageto pasti engkang nyusul deui. Sanajan engkang kudu dibelaan peperangan jeung balad-balad dalung anu delaka pikeun engkang estuning sanggup. Jatnika lang ingetanana ulang nepi ka kabawa sare tuluy ngimpi papanggih jeung Herni nu asa dikieuna silih galentoran bakat ku sono. Engkang ulah salempang abdi salamet kalayan tiasa kaluar tina kreman padalung. Kalayan abdi tiasa ngagaduhan babaturan anu sami saati bumela ka engkang. Korejat Jatnika ngorejat barang keur lalenyepan ngimpi kadatangan Herni nu nyebutkeun boga batur nu saati sarua belana ka manehna. Astagfirullahaladzim. Di mana Herni teh atuh? Nanya geus kaluar tina kreman padalung jeung saha babaturan Herni teh. Jatnika nyaritana bari teu foto nu napal dina tembok. Foto saha ari ieu? Nah sarua jeung Herni. Boa-boa Herni dipoto ku padalung terus dibikeun ka dieu. Pada aing oge dikadiekeun ka Tuan Jokor. Jatnika ngalamun bari merong foto Den Ratikah nu persis Herni. Tina ngarasa ulengna bluk Jatnika nyuuh dina bantal las teu eling deui ka bumi alam. Luka teuing terus sare nepungkeun deui impianana. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.